Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah Madrasah Alif Cimalakan Kusim Kuring Tika Hormat, Bapak Ustadz Aceh Anu Kusim Kuring Tika Hormat, Ibu, Bapak Guru, Rekan-rekan Tata Usaha Anu Kusim Kuring Tika Hormat, tekakankeun rerencana sadaya anu kusim kuring dipika teueus. Langkung pipayun semangga urang manjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngawelerkeun nikmat sareng kasehatan deui ka urang sadayana tiasa kempong ngaliung di ieu tempat kanggo pangemut-emut dinten Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sinarang salam mugia tetep muncul ka junjungan urang sadayana nyaeta nabiyana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna. Sim kuring ngandeg dipain para hadirin sadaya urang ka pancenan salaku panata acara. Jangan diberikan sababaraha acara anu baris kasanggakeun di antawisna kahiji membuka anu kadua awasan ayat suci Al-Qur'an dilajenkeun ku awasan shalawat Nabi anu katilu laporan ti pupuhu panata calagara anu kaopat pamapan ti Ibu Kepala Madrasah Alif Cimalaka anu kagenep doa sinareng tausiah anu kagenep doa sinareng hadirin sadaya anu kusim kuring dipika hormat supados tenyang kalong kana waktos simangga ieu acara urang buka ku angsan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara di salat anu kadua nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'an dilajenkeun mimpin shalawat Nabi anu bade dibacakeun ku saderek ayeuna. Hatur nuhun ka saderek ayeuna anu parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an dilajenkeun ku awasan shalawat Nabi. Pamugi-mugi urang sadaya kenging syafaatna di yaumil akhir. Amin ya Allah. Dilajenkeun ku acara katilu nyaeta laporan ketua panitia pelaksana kasaderek cici dihatureunana mangga kapayun. Hatur nuhun kasaderek cici anu parantos hatur nuhun kasaderek cici anu parantos macakeun laporan dugi kalaksanana ieu acara. Anu acara salajengna nyaeta pamapan ti Ibu Kepala Sekolah ka Ibu Kepala Sekolah mangga dihaturangan kapayun. Hatur nuhun ka Ibu Kepala Sekolah anu parantos masihan waktosna kangge urang sadaya. Dilanjutkeun ka acara anu salajengna nyaeta tausiah ti Bapak Ustadz Aceh. Sumangga Bapak Ustadz Aceh waktu sinareng tepat disayeukeun. Hatur nuhun ka Bapak Ustadz Aceh anu parantos masihan tausiahna. Kana acara terakhir nyaeta doa sinareng tutup. Acara doa ieu baris dipimpin ku Bapak Yahya. Sumangga Bapak Yahya dihaturanna kanggo mimpin doa. Hatur nuhun ka kersana Bapak Yahya anu parantos mimpin doa mugia doa urang sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sumangga ieu acara urang pungkas ku awasan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupina mung sakitu anu kapihatun sim kuring ngaturankeun
nuhun kareng-rengan panitia anu parantos habantos dina sagala pihak pikeun kalancarkeun acara ieu. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.